Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana, patepang deui sareng sim kuring dina Metro Indonesia. Tepangkeun wasta abi Alicia salaku pembawa acara warta dinten ieu. Hadirin sadayana, sim kuring di dieu bade ngadugikeun warta ngeunaan musibah anu tos nimpa kadulur urang sadaya dirancaeke kaping 21 Februari kamari. Musibah angin tornado nupang karek mimiti aya di Indonesia ngakibatkeun seueur bangunan anu kabawa ku angin. Informasi anu salajengna bade didugikeun ku rerencangan sim kuring gina dihaturanan. Hadirin sadayana, abdi Gina Askarahmani salaku wartawan. Di dieu abdi tasareng narasumber nu nyaksikeun langsung kajadian di tempat. Sareng Ibu saha namina? Ibu Sinta. Ibu, iraha waktos nu pas kajadianana? Pas sore, pas hujan ageng, teu lami aya angin ageng. Meni ageng pisan eta mah. Ti pali kaler. Di mana posisi Ibu pas keur kajadian? Abi mah nuju ngantosan warung. Biasa we sareng ibu-ibu nuju ngalolobrol kitu. Kumaha reaksi Ibu waktu kajadian? Nya pasti reuas lah. Lumpat da lumpat ka mana? Sieun katinggang kuno ngarapung. Ibu, saat tos kajadian eta naon wae nu raksa? Seueur panginten aya atap-atap bumi, warung, tatangkalan ge raruntuh. Seueur we pokona mah. Waktu kajadian eta saha wae nu katingali ku Ibu? Aya nu nuju didamel di pabrik, di warung, di kios, sareng warga-warga dieu we panginten. Menurut Ibu, kunaon tornado ieu tiasa kajadian? Nya eta mah kakuasaan Allah. Di luar kakuasaan manusia eta mah. Hatur nuhun Ibu kanggo informasina. Cekap sakieu nu ku abdi tiasa diwawarkeun, kanggo salajengna abdi serahkeun ka nu di studio. Hatur nuhun. Hadirin sadayana, sakieu anu tiasa didugikeun ku sim kuring. Hatur nuhun kanggo pahartosanana, mugia tiasa tepang deui di lain waktos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.